Matak jalmi anu teu qanaah mah ngarasa teu cukup kana nikmat anu ti Allah dipaparin, capek. Rugi urang teh hirup ngan sakedap di alam dunia, ngan ieu hirup anu sakedap teh dipake hareudang we jeung capek. Gara-gara loba kahaya. Eta teh tina naon? Tina sarakah jiga monyet tadi gitu. Monyet mah seep da hareun di leuweung galaksak pan ka lemurnya. Naon anu aya teu dipiduli halal haram, pokona asal karangeum asal masuk we kitu. Teu piduli batur ngap-ngapan kalaparan oge lah. Tah jalmi ge seueur anu hirup nangan saukur kitu, ruar rawel jiga monyet, rawel itu rawel ieu. Ceuk ibu teh pa atos atuh geura istirahat tong capek teuing neangan maisah teh. Neangan kasap teh babanting tulang wae. Ah bae atuh ibu mengpeng hirup. Atuh kawas batur bapak berjamaah tuh batur mah. Ah hoream engke we geus kolot gitu. Jika nu nya arek nepi ka kolotnya eta umur. Sabab terus-terusan teu malireka capek. Gubrag we pingsan salilana, maot. Sup kana kubur. Da hasilna teh teu kanikmati atuh ibunya. Kalah ku batur we hasilna teh kitu. Nya kumaru nya bahasana teh naon? Kalah kumaru we ka ditu ku budak teh reh we ka ditu. Sanes ulah urang teh, tapi ulah jiga monyet mah ngaalaan harta saseueur-seueurna, ajulan pangkat saluhur-luhurna, tapi ulah jiga monyet, ulah sarakah. Sabab jadi poho kana kewajiban. Capek deh hirupna gitu capek. Kasiksa atau ibu kasiksa. Soe ger emutan. Da urang awak teh perlu istirahat, kudu ibadah anu pokok salatna, tahajudna, duhana jeung sajabana. Urang teh perlu ibadah anu pokok. Saimangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama salil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukhu yalhas dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina al ayat. Puja sinareng puji eta sadaya kagungan Allah anu maha ngarungu, maha nyakseni, maha caket ka urang sadayana, anu parantos ngatur kana pertemuan urang sadayana, anu maha uninga kana setiap keretegna hate urang sadaya, anu maparina nikmat anu teu aya putusna jeung teu aya wates wangena kangge urang sadaya. Sinareng Allah anu maha sabar sok sanaos kaayaan urang seueur midamel dosa sinareng maksiat. Sholawat sinareng salam mugia kacurah limpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para ahli wargina, para duriyahna, para sahabatna, tabi'in tabi'at atba'u tabi'in. Tug paraga dugi ka urang sadaya, mudah-mudahan urang kenging syafaat mantena khususna syafaatul udma jaga di yaumil jaja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum ibu sadaya dina Al-Qur'an ayat 7 sifat jalmi anu diibaratkeun persis kawasato cenah ibu. Mudah-mudahan we urang mah tong aya hiji-hiji acan gitu. Da isin atuh urang teh maknya mirip jeung sato gitu. Ari sato teu jiga urang. Satu acan lebat kana bahasan pokok aya carios, aya ustad cenah ngobrol jeung tukang doger monyet. Alhamdulillah abdi mah gaduh monyet 3 bala lager cenah eta monyet. Unggal poe merean duit.
anu ieu 50 cenah anu itu 50 nu ieu 50.000 dititah salat ngamparkeun eta monyet teh ngamparkeun sajadah dititah mawa payung ngawaro eta monyet bager titah mawa bedil ngawaro dititah mentaan duit ngawaro bager pisan eta monyet. Ari cek ustad teh ari bapak gaduh murang kalih henteu gaduh cenah ustad kumaha murang kalih bapak ah nyeta budak abdi mah mentaan duit we cenah pagaweanana teh titah salat kalah lumpat titah ka warung berang beuli kalakah melid dipikir-pikir teh cenah asa mending ngurus monyet cenah daripada ngurus budak lieur cenah budak mah hayo mentaan duit monyet mah merean duit terasa eta ustad naros ka eta jalmi lamun bapak jeung ibu gering ngagoler anu ngadoakeun budak atawa monyet sok monyet ngadoakeun moal cenah anu ngawaro tadi teh manya aya monyet nyagruk dina sujudna nya cek monyet teh Allahumma robban nasi adhibil basa isfi anta sabilat da teu mungkin damanya aya monyet gitu tapi sabangor-bangorna jeung sajahat-jahatna budak ningali inung bapana gering mah pasti ngajorojoy hayang ngurus minimal ngaduakeun mata ibu entong lebar entong ngarasa rugi ngurus murang kalih mah gitu saur Ustad Ucu Najmudin mah setiap ucapan anu kaluar tinu janten ibu bapa kanggo ngasihatan anu janten murang kalihna maka eta janten zikir ka Allah tangtosna ku cara anu ma'ruf jeung anu sae contoh anu sae janten setiap tuntunan ibu kanggo nuntun murang kalih supaya bener jeung lempeng ta eta teh keur ngadamel tuntunan ka surga kangge urang ibu cepeng panangan murang kalih teh hayu urang ngaji hayu urang salat hayu urang sakola heg we budak teh ngadat bakating ku alim. Ingat ibu ngadatna budak nungtuna urang ka budak ngadidikna urang ka budak model kitu eta bakal ngajidikeun pahala ngabukakeun pantos surga kangge urang salaku sepuhna dugi ka urang maot sanaos urang teu apal teu terang eta budak teh soleh atawa henteu tong hariwang tong leutik ati tong salempang da ngawarona nama sanes tugas urang ibu urang mah ngadidik we sing tekun gitu jadi urang teh bakal disiapkeun surga ku Allah mata saur sapali ulama budak soleh teh aya 3 cenah ibu hiji aya budak soleh nalika urang aya keneh keur jareneng keneh gitu kuat keneh ningali urang tiasa nungtun keneh budak saroleh anu kadua urang tos sepuh tos teu apalna naon tos gulal goler gitu namean budak saroleh pan ngaheula sateteh ningali budak geuning ya Allah abi ngadoa hoyong murang kali soleh teh ayeuna kapenakna kitu aya deui budak soleh teh di mana inung bapana tos teu aya di alam dunia budak kakarek we saroleh nu ieu janten ahli pangaosan nu ieu janten ustad nu ieu janten DKM da keur aya mah rudat we eta budak teh kitu loba masalah tapi begitu teu aya ibu bapana bisa soleh bawa orang kayak gitu nyabalager kieu teh tos teu araya sepuh teh nya asalna makana pangaos yang diasarek datang kana naon mah kana tungku nah ku banding ku panas ningali ajengan gagagebegan gitu asalna mah tos teu aya we sepuh jauh balager we gitu janten urang teh panginten hikmahna ulah riweuh pedah ku anak teu acan soleh ayeuna sabab sanu terang buangkin nalika urang tos teu aya saroleh gitu janten urang teh ulah gampang nyimpulkeun kana kahirupan ibu ningali murang kalih atawa jalmi ngarudetkeun ayeuna teh buangkin leuwih ti ajengan solehna ge kitu da teu apal urang mah gitu lain cenah budak teh ngan ngariweuhkeun kolot we hirupna teh gitu buangkin mah ngabagjakeun nya ibu leuwihkeun ngabagjakeun jiga kumaha ka ibu pokona tugas urang mah ngadidik nungtun ngawartosan ngabejaan ngelingan ulah bosen ku cara anu sae bari teras-terasan didoakeun keun we ngawarojeng teunana mah sanes urusan urang
Dariet atau di pikiran mah ibu anu gaduh hidayah mah Allah sing ikhlas we ngadidikna ameh ringan hate teh kitu. Sehingga anu dongkap ke Kanjeng Rasul, ya Rasulullah, abdi teh tos sababaraha kali ngadua ka Allah hoyong dipaparin murang kali. Tapi dugi ka ayeuna abdi teu acan keneh dipaparin murang kali. Berarti upami abdi henteu ngagaduhan turunan, meureun amal kahadian abdi moal anu neruskeun ya Rasulullah, surah eta sahabat teh. Saur Kangjeng Nabi, nalika anjeun boga usaha sabab hoyong perkara anu sae ti Allah, maka tiap doa anu ku anjeun diucapkeun sarua pahalana jeung anjeun boga budak. Da sayeuna ge aya solusi dina agama urang mah, dina Islam. Aya jalan kaluarna. Urang we biasana anu berat teu parareguh mah kitu nya. Uih deui saur sapali ulama dina Quran aya 7 sifat sato anu aya di jalmi. Anu kahiji nyaeta masalul kalbi. Aya manusia anu sapertos kalbi dina surat Al-A'raf ayat 170 genep. Kama salil kalbi antahmil alaihi ialah has au tatruku yalhas dalika masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Jadi dia diibaratkeun sifat teh jiga anjing ibu. Wios nyebat anjing oge da ka anjingnya. Diibaratkeun teh kieu anjing mah taat nurut ka setiap jalmi anu ngukutna, anu mere daharna, anu mere nginumna. Sok sanajan eta dununganna teh jelema jahat, nurut we kitu. Asal dibere sok gerak ku urang, arek saha jalmina. Da moal galak ibu nurut we kitu. Ta jalmi oge aya anu taat ka jelema, anu jiga kitu, anu sok merean ka manehna. Padahal anu merena teh nitah jahat gitu ibu. Pokona mah asal kumaha cek dunungan gitu. Saur dunungan kitu mangga. Da hirup abdi mah kumaha saur dunungan. Sagala kebutuh abdi mah cukup ku dunungan gitu. Padahal dunungan nitah jahat. Matakna arek dititah jahat atawa dikumahakeun wae ge nu penting mah geus dibere dahar we kitu. Pinuh we patuanganna ngelel we jiga anjing anu tadi kadununganana gitu. Kuring mah nurut we ka nu mere, nu teu mere mah moal cek urang teh. Sok ibu raos ke lamun aya jalmi merean wae ka urang, da biasana urang mah sok kajasaannya. Da lamun aya salah di eta jalmi anu mere ka urang, da urang teh hese atuh ngomeanana oge. Bari puguh batur salah. Kunaon? Bisi moal mere deui gitu. Nya maksudna mah sanes urang kedah nolak kana dibere ibu sunah ditampi wajib nuhuna urang teh tapi pariksa. Urang nampi pamere batur teh jadi ngajerat diri urang teh jadi nagih teh yang dibere deui ta eta nu bahaya mah peda-peda urang tos diberean akhirna jadi kajerat ku eta jalmi ku kahadean eta jalmi sehingga urang nurut we pugu batur salah oge jeung nyelakakeun gitu. Ta eta digambarkeun sifat gugug anu tadi teu kenging kitu urang mah patak wawuh jeung anu beunghar mangga wae ngeun kade ulah aya hate hayang dibere. Lamun tos kitu mungkinna sok jadi kajasaan akhirna kajerat ibu kajerat da kitu jalmi mah anu bager ka batur ari kadulur jeung ka kolot henteu misalkan aya wae naon sababna ari kadulur mah da teu matak balik deui cenah ari ka kolot mah teu matak balik deui ari ka batur mah bisa jadi kauntungan ke dipulang dihormat teh diturut teh tuh eta teh ngadamal ka saena teh ciri-cirina teh teu ikhlas. Ameh batur kajerat pan aya geuning contoh anu sodakoh caritana sodakoh teh tiap 5 tahun sakali ibu peda arek nyalon pan urang ge sok seueur kajebak nya ibu punten cenah ieu sodakoh ti abdi hoyong ditampi piraanan meureun sarimih 3 botan hiji minyak hiji beas we salimin gitu da eta manunuhunana tapi kakedeprekan ibu jeung hayang dipoto sagala misalkeun kumaha coba caroge anu ngapoe mere da sugan kumahanya Allahu akbar caroge hayang dipoto ge alah cicing cenah ka ditu ruksak kamera da diparilih we ku sararea tah gara-gara naon gara-gara anu tadi sedekah caritana mah padahal eta teh jebakan ibu cirina lamun jalmi bro-broan sabab aya kabutuhna eta sedekahna teh palsu ibu kitu we atuh. Aina lamun tos jadi eta jalmi jadi pamimpin atau jadi naon gitu. Lain fokus jeung sibuk kana pagaweanana pan, tapi fokus jeung sibuk kana neangan ganti biaya baheula anu imeut gitu. Ulah heran lamun seueur papaling babangsat duit rakyat. Saha nu salah coba ibu?
salah teh urang bongan saha dipilih atuh gitu. Da katipu ku eta kajebak ku kahadianana padahal ngajerat palsu nipu gitu. Matakna abdi mah wegah ibu gaul jeung jalmi laluhur teh naon sababna seueur protokolerna seueur aturanana gitu anu kudu kitu kudu kieu kudu aya amis-amis teh supaya orang diaku dipandang jeung sajabana teu bebas ibu. Mending kieu we gaul mah jeung barudak urang-urang deui salepel sahanapeun urang bebas teu terikat. Da pribados mangaros bebas we kitu hirup dari gaulna teu aya jeung anu tiudan gitu jeung anu aya artosan taruna song itu song ieu santai we jadi henteu seueur pura-pura gitu kahirupan teh. Mangga panginten gaul jeung anu luhur ti urang ngeun wayahna ulah ngarasa hoyong dibere sabab anu ngotoran hate teh eta engkina urang kajebak jiga naon jiga kalbi teh jiga anjing anu tadi kumaha we cek dununganana gitu akhirna teh. Naudzubillah mudah-mudahan urang mah ditabihkeun ibunya amin. Dua aya jalmi teh anu sifatna jiga sato kal an'am jiga ingon-ingon sato anu dipiara an'am teh lamun bahasa Indonesia nama binatang ternak gitu binatang peliharaan model doma sapi eta al an'am lahum qulubula yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adzanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adol. Tanu kitu teh jiga sato bahkan leuwih sasar cenah ti sato ibu anu kumaha eta teh. Jadi kieu gambaranna mah kan ari ingon-ingon mah nanguluk teu puguhnya ibunya. Kolot we saeutik kececet dipencit kitu. Lamun jalmi nanguluk teu puguh eta ukur penciteun berarti kitu. Kal an'am jiga sato. Bisana teh ngeun saukur ngagahayem we kitu. Ari model ibadah ngaji kasabna teu dipalire pan eta teh jiga sato anu diurusna teh ngeusian awak we misalkeun atawa ngagagaya awak kumaha carana ieu awak urang ameh gining ameh langsing wah jeung sajabana ngurus-ngurus casing we kitu tapi hate teu diurus ibadah urang amal urang teu diurus. Pan coba ibu upami urang lebet ka toko obatnya da obat seseueurna teh ngomean awak hungkul leresnya teu aya obat anu supaya sholat husu gitu henteu aya atau obat supaya ikhlas gitu dina amal obat koret gitu ieu mah teu aya tapi eta mah obat ti mimiti jang rambut rontok jeung sampean roromeheun perpecahan antar suku merombeh da seueur atuh ibu henteu salah eta ge urang mangga nya ngagagaya awak ngahade-hade awak ngan teu cukup ku eta da urang teh dituntut pikeun ngahadekeun amal jeung akhlak urang hate urang jeung keimanan urang ka Allah. Ibu sato maot mah paling bilatungan urang maot aya balitungan gitu. Mangga ibu arek senam arek olahraga ngagagaya awak gitu supaya nyehatkeun awak keun we eta ge diparentahkeun ku Kangjeng Rasul ngeun kade Allah ngerakeun gitu maknya umur 75 tahun di lekmong boro-boro jalmi kan hoream do mah oge ningalina jiga nya olahraga mangga supaya sehat badan da diparentah ku Kangjeng Rasul nyehatkeun lahir teh diparentah sur Kangjeng Rasul al mukminun qawiyun ahaballah mukmin anu kuat anu sehat eta langkung dipika cinta ku anu sehat nu kuat teh dipika cinta ku Allah. Ngan inget saur Allah balhum adol aya jelema anu leuwih sasar ti sato kunaon sabab manehna ngeun saukur ngagagaya awakna jeung penampilanana ari eusi hatena teu didangdangan. Contoh ngung urang teh cepil ngahiung ibu da eta mah unggal mantri unggal dokter didatangannya kumaha cenah dok ieu ceuli abi naon ngahiung cek dokter teh wios atuh ibu ameh teu seueur dadanguan katutup ku ngahiung da eta mah dokter diaprak sadayana dokter sabab ieu cepil karasa ngahiung tapi ngarasa can pati bener mah urang dina salat da hare-hare we nya sugan urang aprak-aprakan ka ustad tataros kumaha ieu leresna teh kumaha ieu teh cenah abi hayang leres dina salat henteu. Allahu akbar. Mudah-mudahan urang mah ditebihkeun tina sifat al-an'am anu neme amin. Anu katilu hiji dewe ibu salaresna ayat 7 keun we urang bersambungkeun biasa
Anu katilu Quran dina Al-Baqarah ayat 65. Walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khosiin. Aya manusia sifatna teh jiga monyet, Ibu. Kumaha ari monyet? Kitu we monyet maruwa rawunya. Leungeunna keur ngahuap anu hiji, anu kenca keur ngaremes ka ditu ka dieu. Acan sikuna, acan sukuna kitunya, bari merengkel gitu. Kabeh aya padahal keur tuang eta teh, keur dahar. Pan eta teh gambaran kada demes eta teh Ibu, sarakah. Teu pernah mikir jang batur. Nu penting mah urang we kitu. Mata Kangjeng Nabi nyebatkeun dina hadisna ajmil ya samimma fi aidinnas. Omat anjeun tong kabita, tong nepikeun ka maksa naon anu aya dina diri batur pinah ka diri urang ulah. Saur Kangjeng Nabi. Da eta teh entos milik batur. Capek hirup gitu mah Ibu. Pan urang mah sok kitu nya, batur boga, hayang we pinah ka urang eta paga boga batur teh. Allahu Akbar. Patu ka tengali batur manggeus kabeuli naon geuningan itu. Nah, ai urang mican kabeuli kapal-kapal acan. Capek hirup kitu mah Ibu, capek. Matak jalmi anu teu qanaah mah ngarasa teu cukup kana nikmat anu ti Allah dipaparin, capek. Rugi urang teh hirup ngan sakedap di alam dunia, ngan ieu hirup anu sakedap teh dipake hareudang we jeung ka capek. Gara-gara loba kahayang. Eta teh tina naon? Tina sarakah jiga monyet tadi gitu. Monyet mah seep dahareun di leuweung ngagalaksak pan ka lemurnya. Naon nu aya teu dipiduli halal haram pokona masal karangeum asal masuk we kitu. Teu piduli batur ngapan kalaparan oge lah. Tah jalmi ge seueur anu hirup nangan saukur kitu, ruwa rawel jiga monyet, rawel itu rawel ieu. Ceuk Ibu teh atos atuh geura istirahat tong capek teuing neangan maisah teh. Neangan kasap teh babanting tulang wae. Bae atuh Ibu mangpang hirup. Atuh kawas batur Bapak berjamaah tuh batur mah. Hoream engke we geus kolot gitu. Jiga nu enya arek nepi ka kolotnya eta umur. Sabab terus-terusan teu malireh ka capek. Gubrag we pingsan salilana. Maot. Sup kana kubur. Dah hasilna teh teu kanikmati atuh ibunya. Kalah ku batur we hasilna teh kitu. Nya kumaru nya bahasana teh naon? Kalah kumaru we ka ditu ku budak teh reh we ka ditu. Sanes ulah urang teh, tapi ulah jiga monyet mah ngaalaan harta saseueur-seueurna, ajulan pangkat saluhur-luhurna, tapi ulah jiga monyet, ulah sarakah. Sabab jadi poho kana kewajiban. Capek deh hirupna kitu capek. Kasiksa atau Ibu kasiksa. Soe ger emutan. Da urang awak teh perlu istirahat, kudu ibadah anu pokok salatna, tahajudna, duhana jeung sajabana. Urang teh perlu ibadah anu pokok, saimangkeun. Ta ieu dina sejarahna ayat anu ieu teh Ibu kapungkur Yahudi surah Allah wayahna poe Sabtu ulah ngalalalalauk. Ngahaja ku Allah dikersakeun dina poe Sabtu teh laukna teh murudul Ibu seueur yang ngahaja we diuji ku Allah eta jelema Yahudi teh supaya naon supaya kuat nahan dirina gitu kana kada demesna teh gitu da geus puguh cukup keun poe Sabtu mah wayahna caricing da lain nurut atuh ibunya kalah ngahaban terus ngalaan lauk teu dipiduli larangan Allah teh jadi we eta jelema teh dikutuk ku Allah jadi naon jadi monyet. Matak sifat jelema nu rakus mah jiga kitu diibaratkeun teh kana monyet. Saur sapali sepuh mah kieu Ibu lamun anjeun keur mondasi imah ulah mikiran kenteng. Engke we kenteng mah geus kaluhur ngadeg tah. Ieu mah geura keur mondasi keneh geus mikiran kenteng, pakumanya kenteng na arek merek naon. Engke deui atuh kenteng mah da ieu keur mondasi bereskeun heula pondasi. Name entos pondasi naekeun bata, entos bata naek karek luluhur. Pak ari engkin entos ka peser bumi hoyong cetna kumaha ceuk Ibu teh misalkeun. Ki Ibu apaan acan ka peser bumi nana ge. Ulah capek mikiran kahirupan anu teu pararuguh ayeuna we heula kitu. Tah eta teh urang teh Ibu jadi ulah sarakah kanu can pararuguh gitu. Anu aya we heula. Lamun di Bandung mah Ibu saurana teh lamun nuju tuang dina parasmanan
anu hiji nuang, anu hiji ngopepang ka ditu ka dieu. Ieu mah di Bandung cenah gitu, sup kana pesak ieu, sup kana pesak itu. Teu ka marakis pesak teh. Pokona mah geus pinuh pesak kira-kira naon anu kira-kira bisa nyelapkeun, selapkeun ka dinya duka naon eta mah. Pokona kitu we di ditu mah gitu. Dari di urang mah insyaallah gitu. Insyaallah moal aya gitu. Moal aya nu ngaku. Baturkeun ngeduk sangu pan diplong we urang teh pan jajaran ka-7 urang teh ieu teh. Alah sia kumaha nya sieun seepeun dina parasmanan Ibu. Calonceng we ka hareup mayunan antrian. Da sieun seepeun. Tah eta teh ulah Ibu da. Urang mah ahli pangaosannya bilih gitu. Eta teh gambaran naon? Gambaran kadedemes gitu. Sieun seepeun. Lamun urang antrian nomor 8 entos we nomor 8 gitu nya. Pan aya gini anu nuang baso, teu baso beranak, Ibu sagede rantang basona teh. Dilebetna teh aya sabaraha puluh tah anakna teh. Aduh, cenah lebar ieu lamun teu diseepkeun, sakalian dahar jeung anak-anakna Ibu. Ame teu mubadir cenah gitu. Entos kitu teh mungkus cenah mang 2 bungkus jang sae Ibu mah mungkus 2. Jang barudak lain cenah bisi sajam teh dieu lapar deui. Kan lumayan cenah aya gitu. Coba eta. Kade Ibu gambaran gitu panginten ieu teh nya ulah sarakah sapertos kitu. Sabab hirup teh moal karasa nikmat anu aya kalkah riweuh we sieun teu kabage gitu. Sieun kabeakan jeung sajabana. Taya diibaratkeunna kana monyet. Mudah-mudahan Ibu aya manfaatna khususna kangge diri abdi nyalira we hakikatna mah ieu teh keur mamagah mapatah diri nyalira. Umumna kangge Ibu sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Laresna murni lungsur ti Allah, lepatna murni tina kabodohan pribados. Kalayan ditutup ku doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.